Lapar nih, sahur sebenarnya. Mana ya? Iya, minta tuh. Mana, Pak? Cek itu. Ini seberapa? 2.000. Iya. Itu 20 tau nggak? Oh iya. 2.000. Rek beli moal ya kan wae. Emang ngalian unggul. Beli moal, ngungkul. Mual. Oh, di bantu dia. Ini cek itu. Si Arya kunaon itu teh? Arya. Kunaon emang nih? Saya kirapan si mau gitu nyangun tebaga duit. Candahar, Jangan. ting balik terus ngawadul. Bener. Candahar, Tuh sahur. teu sahur deui. Hah? Itu Si mah teu nyangu, tuh dengan age teboga. ai beas. Tuh buka duit. Nah, mak, bener teu sahur, teu cantuang gitu. Benar, Geus teu boga beas mah teh. itu Aduh, buka beak, buka duit. nya teu nya sih meni erek pingsan-pingsan wae. Oke, doakeun atunya ke urang neangan yang beas-beas wae mah nya. Jual-jual naon we nya. Doakeun ke sugan we menang aya rezekina doakeun nya mah nya. Iya, Heeh. Geus, maneh tahan heula urang neangan heula duit ka ditu heueuh. Nya mah nya ka ditu heula. iya. Nak mekar ieu didago pakan Iker pahe yang dibakar sawuyunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raos nyanyi si Aji ngaganggu bae. Aya naon kitu? Ade rek pinjam duit. Abah minjem duit. Rek ngobrol we atuh. Bising we aya perlu urang mah, mumpung urang mah duit loba pangabutuh eueuh. Eta teh. Oh, hese geus lieur kau mah. Hese jeung bos. Tah, duit loba pangabutuh eueuh. Pan pusing kan sirana teh. Bingung meulikeun nya. Bingung meuli. Tapi ngomong-ngomong obos teh lain nyalon RW. Heeh, satalina mah urang rek nyalon RW euy. Nah, teu jadi gitu. Ah, urang mah teu jadi haroream, rek calon lebe emang mah. Emang ngeunana naon jadi lebih? Ih, jadi lebe mah genah. Pan model aya boga pamajikan, Oh, moal galak teuing. mau galak. Heuh, pan urang mah rek ngayakeun Naon? ai ngawinkeun masal aya. Oh. Tah, ngawinkeun masal. Tan aya teh nyerahkeun masal. Wah, Ya, nyerahkeun masal mah genah. Jadi boga pamajikan teh moal galak teuing. oh. Jadi saminggu deui atau sabulan deui masak sieun pamajikan teh. Oh, cerai masal gitu. Cerea masak. Oh, bener. Bener ngerti. Aduh. Bos, tuh. Ieu mah kemana teh? Bukan duit itu teh. Rek jual cau, beli itu cau. Kumaha tauna? Dua tuluy. Mantap loba. Kemarin apa tuluy ge? Atuh dihijikeun mah meureun loba. Aya tamana tuh teh beureun bete teh aya 14 tuluy mah kemana? Pokoknya tamanan teh tuluy tamana jual sabaraha? 100 100 lebih mahal teh 70. 100 lah bari atuh mantuan atuh di pangmanggulkeun. Oh, sok bae. Ayeuna ngaranna jeung apa? Ah, yuk. Yuk. Mana tauna? Oh, nah, weh. Oh, ada banyak euy. Kita mah kudu 200 mah. Oh, lamun dipasak mah 200. Yuk atuh, yuk. Naik atuh, Bos. Oke lah, tekan di dinya. Telat yuk. Sama-sama.
Mana malah nyingcat lu kagak jadi katingang we. Aing caona ya caona. Kela. Tenang. Aduh, aing tuh. Tuh, cauna untung tuh naon-naon. Ayo bawa ya. Dua ada tuh. Panas gitu gitu deui. Hah? Kurang gitu mana? Bawa tetep. Hah? Ada yang ngang deui. Leungit teh duit oge. Hah, suwe aing. Gua cau itu 100.000 selemar-lemar murah ting di mana deh. Karunya dia si Arya jeung si Emma meureun. Ngomongkeun beas tadi nama. Kabar mang sehat. Gegs. Tadi mereka pingsan. Tenang, enak mah. Beras aya. Dengan aya, jajanan aya. Woi. Aya, Ya. aya di mana? Ba, Boga duit. coba. Mesti. Di mana? Kades. Manggi. Pamanggi. Kela cari tanah kumaha pamangku. Kan. Saya anak kemana? Ada deket tadi. Di kemana? Ada kecil. Tadi usaha. Alah, ini duit lumayan. Kalau mau dibayar sih mama. Oh ya Allah. Bikin langsung sama khawatir. Mari dengan beli beras, dong jadi anda dan jangan kamu satu sebon. Mama. Oh cari tanah. Gitu cari tanah. Menangnya di kebun emang eta teh nya. Iya. Eta teh duit emang gobel. Euy nanya ulah. Geus ka warung geus beubeulikeun. Dia mana pulangana? Ya, Beak pake naon? Jajan. ini sanggup. Atuh, ai. Jam dulu acan.